mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit dewek jeung daging anu hipung tulang anu rangusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kaos kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiya bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna. Mudah-mudahan sasir sabeunyereun carios anu dipidangkeun ku simkuring dina aya channel tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. cicing nyai cicing ulah terjalan kaos kieu bakal ngeunah nyai teh bakal disenangkeun ku akang jok eta jawara nyarita kitu bari terus-terusan narik leungeunna Tahayang kuring mah tahayang lepaskeun sia lepaskeun tolong lepaskeun si anak aing ngontong diganggu sia hiuk cebrod kubrak tobat setan sia lepaskeun anak aing lepaskeun hiuk gebroh koleang kubrak indung bapana anu waktu harita rek nulungan anakna rek nenggel ka eta jawara atuh puguh bae moal bisa kukumaha sakali nenggel oge duanana geus teler teu inget di bumi alam atuh eta wanoja teh ceurik bari terus-terusan teterejelan lepaskeun ma bapak tulungan ma bapak terus-terusan kokociakan eta wanoja teh hayang dilepaskeun tina cangkreman eta jawara tapi eta jawara teh waktu eta teu mere ampun sanggeus indung bapana dirobohkeun nepikeun ka teu inget di bumi alam eta wanoja teh kumanehna dipanggul dibawa luncat keluar montong cecerewetan bae nyai cicing sia kacilang tolong langsung meninggalkan eta tempat nuju ka imah sajana manehna rek neangan hancengan keur manehna sabab anu dibawa harita mah keur calon tumbal guruna opat baturna ge dina waktu eta geus hasil mawa dua awewe masing-masing geus hasil aing mah geus hasil euy aing mah geus hasil bener aing geus saanu acan ke daguan heula itu tuh si akang acan daguan heula daguan teu lila oge sakabehna geus kumpul dina panggulana dua awewe anu terus-terusan tinggerewek menta dilepaskeun ngan teu bisa kukumaha kulantaran dilumpuhkeun ngan saukur sungutna anu masih bisa nyarekan menta tulung ngan geus teu bisa walakaya ari awak mah geus leuleus cicing nyai teh bakal ngeunah bakal ngeunah montong terjalan kos kieu cicing kacilang las sakoteap 5 lalaki teh hasil mawa 10 awewe masing-masing dina panggulana 2 awewe atuh puguh bae warga di eta lembur teh paciwuh kalaluar marba obor mau pakarang rek ngabantu warga-warga anu kalengitan anak parawan maranehna anu dibawa ku 5 jawara anu samemehna mah maranehna apal 5 jawara teh rek ilu meuting kulantaran nyebutkeuna kapoekan di jalan tapi geuningan dina waktu eta ngadon maling 10 parawan ti 10 imah tulungan anak kuring aduh kudu kumaha si nyai aduh bapak neangan ka mana anak kuring aduh Gusti bapak tulungan bener tulungan ayo teangan tolong warga-warga teh waktu eta lalumpatan ka ditu ka dieu teu puguh anu ditujuna teh kulantaran sarua teu apal ka mana inditna 5 lalaki anu geus mawa
masing-masing 2 parawan. Bener-bener dina waktu eta teh eta lembur paciweuh kudu kalengitan 10 parawan. Kebenaran dina waktu eta teh Parman jeung Sukmalawati ngaliwat ka eta lembur. Barang ngadenge ting corowok warga minta tulung Parman jeung Sukmala ting korejat. Manehna mah sanajan geus asup ka peuting ngahaja teu asup ka eta lembur kulantaran bisi disangka rek ngalakukeun kajahatan. Cicing di sisi lembur dina hiji saung anu kabeneran meujeunna keur maranehna saremah. Waktu eta Parman teh nyarita, "Nyai, eta warga kaosna pada minta tulung, aya naonnya? Aya naon?" "Yap, cuang tepungan bisi sote bener. Kudah ditulungan ku urang," cek Parman. Waktu eta nyarita kitu Sukmalawati oge waktu eta ngan saukur ungguk bari nuturkeun Parman anu lumpat asup ka eta lembur. Barang nepi ka sakumpulan warga anu keur paciweuh loba nu ceurik, awewe-awewe mah indung-indungna parawan-parawan anu dibawa mah bener-bener waktu eta ceurik balilihan kulantaran kacida bingungna. "Hapunten bapak-bapak, ibu-ibu, mak-mak, aya naon geuningan paciweuh kieu aya naon?" Cek Sukmalawati waktu eta nanya sanggeus maranehna aya dina kumpulan eta warga. Atuh sakabeh warga teh meureunan kakarangeun maranehna teh neuteub ka Parman jeung Sukmalawati. "Nyai, saha nyai teh? Jeung deui Ujang, saha Ujang teh saha?" "Saha?" Cek warga-warga waktu harita pada nanya kitu. "Bener Ujang, saha Ujang Nyai saha? Bapak mah asa kakara ningali saha anjeun teh? Nah, batur 5 lalaki anu tadi geus maling 10 wanoja ti ieu lembur," tanya salah sahiji lalaki. Waktu eta langsung nanya kitu bae ka Parman jeung Sukmalawati anu silih teuteub bangun kacida reuasna. "Ah, lembur ieu parantos disumpingan ku 5 lalaki ngadon nyulik wanoja-wanoja ti ieu lembur. Nah leres eta teh bapak, mak," cek Parman. Waktu eta miheulaan Sukmala nanya kitu. "Leres bapak, ibu, mak-mak, nah eta teh leres. Ka mana lalumpatna bapak ibu keun ku abdi sareng ku Kang Kidang Kilat bade dipilarian?" Cek Sukmala. Waktu eta nanya kitu deui kulantaran kacida panasaran jeung karunya ningali kaayaan warga bingung jeung loba indung wanoja-wanoja anu geus dibawa ku eta 5 lalaki teh careurik kaleleban ku anak maranehna. "Teuing Nyai, teuing Ujang, teuing, tapi saha Ujang teh? Nyai teh saha? Sabab bapak sararea maka kakara ningali nah anjeunwan teh komplotan 5 lalaki atuh lain," cek salah sahiji warga nanya deui kitu bari mencrong nutup kacida seukeutna ka Parman jeung Sukmalawati. "Sanes bapak, ibu-ibu, sanes abdi mah sanes komplotan lalaki-lalaki anu disebatkeun ku bapak-bapak sareng ibu-ibu parantos nyulik 10 wanoja sanes. Ayeuna mah samemeh lambat sok carioskeun ka mana lumpatna," cek Parman. Waktu eta langsung negaskeun jeung nyaritakeun sagala rupana bari neuteub ka eta lalaki. "Atuh duka Ujang, duka Nyai, duka, aduh bingung da kacida cepetna luncatna teh teu puguh gerakana. Wah sanes bantarak-bantarakeun keur pantar bapak sareng warga sanes anu aya di lembur mah," cek eta lalaki. Waktu harita nyarita kitu sanajan dina nyaritana teh arap apeureupeup kulantaran kacida gempur jeung bingungna ngarasakeun kumaha pamikiran indung bapak wanoja-wanoja anu ayeuna geus diculik ku eta 5 lalaki. "Aduh Nyai, lamun kieu hayu Nyai, urang pilarian mudah-mudahan
kurang tiasa mendakan eta jalmi-jalmi teh hayu Nyai yap ngiring cenah akang. Sanggeus nyarita kitu Parman teh waktu eta ninjrag bumi 3 kali bari nyambat Lodra Kumbara. Lodra Kumbara datang ayeuna kuring kacida ngabutuhkeun tanaga anjeun. Gerentesna barang cacap ngagerentes kitu Kecilig dihareupeun sakabeh warga aya mau kacida badagna. Atuh warga teh langsung malundur, loba oge anu ngajerit bakat kerewas. Sukmalawati oge sarua nepikeun ka nangkep ka Parman. tekenging hariwang Nyai eta teh ingon-ingon akang. Bapak-bapak ibu-ibu tekenging sieun mal kumaha eta mah ingon-ingon abdi. Cek Parman waktu eta langsung ngagorowok kitu. Atuh warga sanajan sieun oge rada teger deui hatena. Sukmalawati oge sarua, aduh akang sugan teh sanes gak kaduh akang luas ini cote nerekam urang kumaha lamun ngegel. Aduh ini suhu lagi ni arageun kitu seukeut di. Aduh Gusti eta ni gagahuran kitu abdi mah sieun akang. Cek Sukmalawati waktu harita nyarita kitu bari diberi gidigan bakat kurewas jeung kacida gilana nempo sihung anu ranggeteng kulantaran Lodra Kumbara waktu eta calawak kawas ngahaja nembongkeun sihungna. Padahal mah sabenerna mah keur nyarita ka Parman ngan teu kadenge ku saha bae oge salianti Parman sorangan. Bade ka mana atawa hoyong dianterkeun ka mana ku deui abdi Raden. Cek Lodra Kumbara waktu eta nyarita kitu tapi kadenge ku sakabeh warga mah salianti cacalawakan teh sungutna gagauran kaur 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 eta anu jelas kadenge mata kreuwas keur sakabeh warga. Ayeuna kuring rek neangan 5 jalma anu dina waktu ayeuna geus nyulik 10 parawan tieu lembur. Anterkeun kuring ka eta tempat di mana bae eta lalaki atawa ka mana bae eta 5 lalaki bawa eta parawan sok ayeuna mah geura cingogo kuring jeung ieu parawan rek naik. Cek Parman waktu eta nyarita kitungan henteu secara langsung kawas ngobrol jeung warga eta lembur. Manehna ngobrol jeung Lodra Kumbara teh ngagunakeun suara batin. Hayu Nyai cuang naik Lodra Kumbara ieu maung teh namina Lodra Kumbara tekeng sieun nya tekeng sieun sok mangga Nyai heula ti payun akang ke nuturkeun sok naik heula Nyai naik. Nah moal kumaha akang abdi mah sieun bili sote ngarowe ngegel sieun abdi mah akang. Moal Nyai moal cek akang oge kapan ieu teh ingon-ingon akang Lodra Kumbara namina teh sok naik bae Nyai sok. Harita Parman teh nitah deui Sukmalawati naik kana eta maung. Sanggeus Sukmalawati naik teh heula bari jeung sieun oge Parman nuturkeun ayeuna geus diuk ditukangeun eta wanoja. Samemeh indi teh Parman nyarita ka sakabeh warga menta dihampura jeung manehna rek ngusahakeun neangan wanoja-wanoja anu dipaling ku 5 lalaki anu geus nyulikna. Bapak-bapak ibu-ibu hapunten nya ku abdi dikantunkeun heula. Mudah-mudahan abdi tiasa mendakan ka mana bae dicandakna sadaya wanoja ku 5 lalaki eta. Doakeun bae nya bapak-bapak ibu-ibu eta anu digorowokeun ku Parman samemeh nitah Lodra Kumbara indi teh eta tempat. Sanggeus nyarita kitu jeung teu nungguan jawaban ti sakabeh warga maung teh langsung melesat tinggalkeun eta patempatan nepikeun ka warga colohok ngembang kadu kulantaran kacida ka tajina ku eta maung anu kacida badagna
teu nyangka sacongobuk geningan eta maung teh ingon-ingon pamuda anu kakara kumaranehna waktu eta dipikawawu sanajan can nyaho saha ngaranna, tapi sakabehna oge dina hatena ngadoakeun mudah-mudahan Parman jeung Sukmalawati bisa manggihan sakabeh wanoja anu dipaling ku 5 lalaki eta. Parman di sapanjang jalan teh ngagerentes, aduh aya-aya bae jadi nate aing teh teu bisa langsung nuju ka lembur si Nyai lamun kieu mah, sabab piraku aing kudu ngantepkeun jalma-jalma anu butuh bantuan. Eta anu ngagolak dina jero hate Parman. Akang, ayeuna bade ka mana Akang? Piraku teu puguh tujuan. Cek Sukmalawati waktu harita nanya kitu bari ngaliuk jeung ngagelenyu imut kulantaran kacida reueusna ku pamuda anu bener-bener pinuh ku pangarti komo deui ayeuna teu nyangka manehna bakal ditembongkeun tunggangan Parman anu kacida matak sieuna satadina mah sieun digegel tapi geuningan eta maung teh bager kacida. Waktu eta oge dibawa ku maung teh asa teu karasa ngeunah, teu karasa ripuh atawa reuwas, padahal mah melesat kacida terehna eta maung lumpat natehkeun. Akang bade ngetes ieu maung Lodra Kumbara namina teh Nyai Lodra Kumbara bade ngetes kumaha kaseuketan ieu maung indrana. Mudah-mudahan Lodra Kumbara tiasa mendakan kamana dicandakna eta wanoja-wanoja teh. Cek Parman bari nepak tonggong eta maung bari nyarita dina batina teh, Lodra anjeun kudu mawa kuring ka tempat atawa ka mana bae eta 5 lalaki anu mawa wanoja-wanoja ti lembur kade. Cek Parman waktu harita nyarita kitu, muhun mangga Raden keun ku abdi bade dicandak sakedapri oge nyampe Raden. Cek Lodra Kumbara nembalan kitu teu lila ti harita lumpat nate beuki gancang melesat akhirna mah ngarandeg di hareupeun 5 lalaki anu keur seserian bakat ku bungah kulantaran dina peuting harita maranehna hasil mawa 10 wanoja jeung ngahaja di satengah perjalanan teh 5 lalaki ngeureunkeun lengkahna kusabab geus teu kuat manehna teh hayang hanceng wanoja anu ngahaja dibawa keur maranehna sorangan, sedangkan anu 5 mah waktu eta geus ditalian leungeun jeung sukuna kulantaran maranehna sieun 5 wanoja anu bakal dijadikeun tumbal ilmu Batara Karang guruna kalabur, sedangkan anu 5 deui mah hancengan maranehna sewang-sewang hiji ewang keur aya dina tangkeupanana. Ceurik balilihan sabab ngan ukur bisa ceurik jeung nyarekan ari awak mah leuleus teu bisa kukumaha. Lepaskeun kuring, lepaskeun najis saha anu kata najis, lepaskeun teu hayang. Sakabeh wanoja teh anu dina waktu eta rek dirurujit ku 5 lalaki terus-terusan nyarekan menta tulung gogorowokan sanajan sadar waktu eta aya di tengah leuweung, tapi sakabehna oge teu putus pangharepan kulantaran teu bisa kumaha deui salianti ngagorowok minta tulung sabab awak mah geus leuleus teu bisa kukumaha. Wah, Nyai montong curawat cerewet tolong minta tulung segala ieu teh di tengah leuweung Nyai moal bisa kukumaha ya apaina mah jang senang-senang bae jeung Akang Nyai ulah sieun ku Akang teh bakal
dibahagiakeun pokona mah ayeuna ngamimitan heula di dieu tangke mah di tempat akang nyai teh bakal senang hirup teh tenang bae nyai nu penting mah boga akang kudu syeubuh kudu dipuaskeun ku nyai eta anu di omongkeun lima lalaki bari terus-terusan seserian bakat ku bungah teu nyadar disatukangeun maranehna teh geus nangtung Parman jeung Sukmala anu gogodeg nempo kaayaan lima lalaki anu rek ngagadabah kahormatan lima wanoja, sedangkan Maung mah atawa ingon-ingon Parman Lodra Kumbara ngahaja geus dititah balik deui ka tempat asalna kulantaran Parman ngan saukur ngabutuhkeun nuduhkeun tempat kamana dibawana eta 10 parawan sageus nepi mah waktu eta geus eueuh deui ngiles tinggal Parman jeung Sukmalawati anu mencrong ka cida seuketna ka lima lalaki anu terus-terusan suka bunga seserian bari jeung geus mulai rek ngalakukeun tindakan anu tangtuna matak wirang keur lima wanoja sabab diruksak kahormatanana ku lima lalaki anu lain hakna. Hei setan sia lepaskeun nanaon ari kekituan sia cebrot Sukmalawati waktu eta langsung najong lima bujur lalaki teh nepikeun ka ting jarungkel beungeutna nyuksruk kana jukut anu aya di handapeun maranehna. Edan setan saha ambewe geuningan ngadon aya ambewe deui jeung dina jong bisa nyerikeun ajongna kurejat sanggeus ngomong kitu teh lima jawara teh langsung narangtung matana nutup nyidik-nyidik kulantaran rayem-rayem sakapung caang sakapung poek sabab aya di tengah leuweung anu katutupan dang-daunan ngaroyom aya cahaya bulan oge teu puguh tapi beuki lila beuki sidik anu keur ngabedega teh hiji wanoja jeung lalaki anu teu salah deui anu salila ieu dipikasieun panggih deui atuh puguh bae eta lima lalaki teh sukuna ngororoncod leuwas ka cida. Aduh goblok sia kunaon sia datang ka dieu ngaganggu kasenangan dewek sia ceuk salah sahiji jawara sanajan pinuh ku kabingung jeung sieun tapi tetep bae maranehna teh teu bisa kitu bae atawa teu ngalawan komo deui lamun nepikeun ka parawan anu geus dibawa ku maranehna keur tumbal ilmu Batara Karang guruna ayeuna teu kabawa ka markas guruna geus pasti maranehna bakal cilaka bakal disiksa atawa dipaehan kudu jadi guruna atuh puguh bae waktu eta sanajan bingung jeung sieun oge maranehna ngawanikeun maneh mencrong jeung ngomong gitu tapi ngadadak awak maranehna teh ngarasa asa aya kekuatan anu ting surungkuy nyaliara bisa kujur awakna beuki lila beuki kuat akhirna mah kasieun anu samemehna gede jadi teger leungit saenggeus inget guruna nyebutkeun samemeh maranehna ninggal ke leuweung teh rek nurunkeun kekuatan batin ti jarak jauh atuh waktu eta bener-bener rubah sikapna jadi galak. Goblok sia hayang mudar anika hayang mudar bener-bener ngacago sia waktu eta anu ti tadi cicing teu nyarita langsung ngomong kitu kawas aya anu ngagerakeun kulantaran ngarasa awakna ayeuna aya tambahan kekuatan batin anu kacida rongkahna. Parman dina waktu eta
ngan saukur ngagodeg-godegan sirahna bari seri leutik. Andika sakabe bener-bener kukuring teges diberi kesempatan keur babalik pikir keur ngarubah kalakuan, tapi ayeuna geuningan nyata lain ngan saukur malakan warga-warga lembur. Geuningan Arandika teh ngadon malingan parawan sakieu lobana nepikeun ka 10 urang. Keur naon sia? Nah ku Andika rek digadabah kabeh kawas anu rek dilakukeun samemehna waktu ayeuna atawa rek digunakeun naon sabenerna, sok jawab sia. Ceuk Parman waktu eta langsung nyarita kitu. Jeung deui dina waktu eta mah nyaritana teh langsung heuras kusabab kacidaambekna, sabab nempo kalakuan 5 jawara teh geus kamalinaan di lembur. Waktu papanggih mah manehna masih kena ngamaklum kulantaran ngan saukur malakan duit anu teu sabaraha, tapi geuningan kanyataanna mah ayeuna wani maling 10 parawan jeung deui hampir digadabah diruksak kahormatana lamun teu kaburu manehna jeung Sukmalawati datang. Bener sia, rek dikumaha ieu parawan-parawan teh sia, rek dikumaha ku Arandika dibawa nah rek diperkosa kaos anu rek dilakukan waktu dieu samemeh kuring datang ka dieu. Waktu eta Sukmalawati oge langsung morongos kitu nanya bari mancerong ka cida sekeutna. Kalima lalaki anu ngabaradega ayeuna mah bener-bener sikapna jadi robah kusabab limanana geus ngarasa awakna ngagem kakuatan anu leuwih rongkah. Arandika teh kudu nyahos ya, kumaha deui maneh geulis, maneh oge parawan sanajan reyam-reyam kieu aing nyaho sia teh geulis jadi bakal jadi tambahan wadal keur kuring 5an. Eta anu dijawab ku 5 lalaki teh kalahka nyarita kitu lain ngajawab pananya Parman atawa Sukmalawati. Setan sia, lamun kieu mah Kang Kidang Kilat teh kayang diantepkeun deuykeun ku abdi bade diwarah akang mah tingalikeun bae heula saupamina abdi teu kiat ngalawan 5 bocokok kakara akang turun tanggan. Ayeuna mah teh kayang ikut campur heula akang mah nyakeun ku abdi. Ceuk Sukmalawati waktu eta manehna langsung ngalengkah ka hareupeun Parman. Nya mangga tuh Nyai, mangga tapi hati-hati teh kayaknya sologoto sanajan ieu teh cunguk-cunguk hungkul, tapi akang ngaraos ayeuna mah ieu 5 cucunguk teh anu parantos kapungkur ku akang diwarah ayeuna mah ngagaduhan kekuatan tambahan anu leuwih lumayan. Jadi hati-hati Nyai, hati-hati nging sologotonya gelis. Ceuk Parman waktu eta langsung nyarita kitu atuh puguh Sukmalawati teh ngaliuk bari ngagalenyu imut sabab Parman nyebutkeun manehna geulis. Waktu eta lamun lain keur nyang hareupan 5 lalaki anu matak pikageuleuheun keur manehna hayang nangkep bari mere kahaneut anu tangtuna keur Parman mah moal dikoretkeun ku manehna ngan hanjakal. Waktu eta tetepat kaayaanana jadina teh ngan saukur ngaliuk bari imut sanajan kaayaana reyem-reyem teu puguh dedeleuan. Geus kitu teh manehna ngalihkeun deui tetepanana mencerong ka 5 lalaki anu masih kene ngabaradega nulak cangkeng, sedangkeun parawan-parawan mah waktu eta masih kene ngagaloler sanajan sungutna terus-terusan minta tulung supaya dibebaskeun. Hayang bisa gerak deui sabihara bihari samemeh maranehna dilumpuhkeun ku 5 jawara. Sok sia ayeuna rek kumaha anjeun 5an nah rek ini tieu tempat ninggalkeun 10 parawan ieu atawa Arandika teh hayang diwarah ku kuring.
cek Sukmalawati. Waktu eta langsung nanya gitu bari tutupana beki seukeut bae ka 5 jawara. Dasar manoja ontohon sia. Cek aing oge ieu parawan teh bakal jadi hancengan aing 5an jeung deui Andika bakal jadi tambahanana. Jadi ulah wani ngaganggu, ulah wani ngomong padu bae sia, sabab Andika oge sarua bakal jadi aduh bakal jadi anut kaula 5an. Eta anu dijawab ku 5 jawara atuh. Sukmalawati teh waktu eta langsung ngagirir pinuh ku kaambak teu nyarita deui ngacorelat. Bakat ku geus teu kuat nahan kaambak ninjukeun tenggelanana ka saurang jawara anu deukeut pisan ka manehna. Rasakeun sia loba nyarita cacapek kitu sia goblok. Hiu blesat, hiu leplos corelat, leplos ceprot calik deug. Wah, lumayan geuningan euy, wanu jatuh lumayan. Aduh hipu tapi hipu. Anjakal hipu. Sanajan buka kemampuan oge hipu euy hipu. Wah, ieu mah bakal anut. Atuh 5 jawara teh waktu eta terus-terusan ting barakatak bakat ku bunga kulantaran waktu eta sakabehna oge ngarasa kakuatan maranehna geus leuwih ningkat sababaraha tikel. Jadi teh boga keyakinan bisa ngelehkeun Parman eta anu aya dina pamikiran maranehna. Nyai hati-hati nyai, cek akang oge hati-hati sanaos samemehna upami nyai anu ngalawan moal gampil komodi ayeuna ieu 5 pameget teh parantos aya kakuatan sajen deui aya ngendalikeun oge. Nyai hati-hati cek Parman waktu eta langsung ngingetkeun deui kaayaan 5 jawara anu geus beda ti samemehna kulantaran Parman mah mata batina kacida seukeutna bisa nganyahoankeun aya kekuatan naon bae anu mancik dina awak 5 jawara. Nya Kang keun abdi ngartos ngan panuhun teh akang teh kenging cileureun akang oge bilih abdi teu kiat nging cicing bae nya akang. Cek Sukmala waktu eta langsung ngajawab gitu tapi tutupanna teh tetep mencerong ka 5 jawara anu ti tadi terus-terusan ngabarakatak seuri bakat ku bunga. Rek kumaha geulis, rek kumaha ngeusan atawa geus hayang dikeukepan ku akang. Setan sia ngabacot kaos kitu rasakeun yo. Hiu jebot koleang kubrak. Waktosna kabujeng Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Parman jeung Sukmalawati nah bakal bisa nyalametkeun 10 wanoja tina cangkreman 5 jawara atawa moal. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.